Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sadaya di mana wae ayana. Tepang di sareng simkuring di channel Agus Kopdas. Dina pederan ieu simkuring bade medarkeun atawa bade postingkeun dongeng nyambung. Insyaallah kapayuna aya sababaraha episode kin kapayun. Doakeun we kuringna sing cager, sing aya waktuna, jeung sing lancar sagala rupana. Dongeng ieu diserat ku sim kuring nyalira anu judulna nyaeta Leuweung Larangan. Mangga nyengakeun ieu dongengna anu bagian kahiji. Wilujeng ngadangukeun. Ajag babaung. Sasotoan peuting reang di sarada. Nempas sorarenghap dua manusia beda jinis nu keur ngalambang sari di hiji saung satengahing kebon jagong sisieun leuweung. Saung nu dijieun tina awi sareret mah eta saung teh kawas ranggon sabab hateupna make daun kalapa jeung jarami. Ari gigirna ukur ditutupan ku kararas jeung kalakai garing. Sakuriling eta saung nyampak kebon jagong satungtung deuleu. Belah wetana aya wahangan. Tah Meneran pentaseunana aya leuweung geledegan. Leuweung nu arang langka ditincak ku manusa. Di jero saung, di luhureun bale nu dijieun tina kai gararing, tuluy di amparan daun cau ambon jeung daun jagong garing, aya dua manusia beda jinis masih keneh silih beulit. Renghap mungkin berat, kesang tingkurucud. Engke memeh mulang sakali deui nya Kang Nurdin. Iraha deui urang boga kesempatan samele kieu teh atuh. Mempeng Kang Sobri keur kadayeuh. Ceuk awewe nu ngaranna Asih meneran rengsek. Sirahna ngagoler dina dada lalaki nu ngaranna Nurdin. Ari leungeunna ngoprek nu geus teu walakaya. Duh, geus beak atuh nyi. Dipake tilu ritakan oge akang mah geus saat. Temal Nurdin bari ngalepuskeun haseup ududna. Pisebelen ih. Kemana wae sih tadi berang teh? Nyieun curiga wae tuh da imah jelema teh hiji ya. Asih nembalana teh bari ngajebi. Timburu meureun lamun ceuk ucing teh mah. Sok ngabaco teu pugu. Sidik teu barang oge di kebon ieu meureunan. Ceuk Nurdin nembalan deui. Wangkongan nu satadina hoghag beuki lila jadi seuri leutik bari ogo. Laju weh. Silih beulit deui. Nu di jero saung teu apaleun. Yen di luar aya sapasang panon mencorong pinuh ku amarah keur nempokeun polah manehna duaan. Panonna beureum huntu rangeteng.
Sihungna panjang awakna mah manusa tapi beneran suku mangrupa suku Ajag. Dina beheungna nyampak aya tali meulit kawas tali panyangcang teh. Eta makhluk teh ngagerem. Geus ngagerem kitu tuluy ngapelesat maro ka jero saung. Tekung silila manehna narajang, kadenge sora dua manusia pating jererit nahan nyeri nu lain samania. Nyeri nu pohara nyerina. Ajag jeung sato peuting mingkin reang di sarada. Kawas nu apal yen aya dua manusia nu perlaya. Isukna genjleng lemur Cinagara. Nu boga saung manggihan daging amalayah di jero saungna. Samalah mah sawareh patalayah nepi ka sisi wahangan. Moal kitu kumeong ti leuweung mah? Ceuk warga nanya ka Kuwu Dirja. Nya lamun bener kumeong mah bahaya lemur urang. Nganu jadi kepanasaran kuring mah, saha ieu dua manusia nu dihakan atuh? Da lalaki jeung awewe ieu teh. Ari sirahna mah areuweuh duanana oge. Ceuk Kuwu Dirja nembalan. Na apa ti mana ieu lalaki jeung awewe? Sidik rajat beri amalayah kieu dagingna oge. Ceuk warga deui nembalan bari panasaran. Na ilaing teu neuleu, eta aya coet keur neureuy mutu sia teh. Tembal Kuwu Dirja bari nunjuk kana coet nu keur neureuy mutu. Warga nu nyaksian kejadian eta euweuh nu wanian nyokotan daging nu amalaya. Lainna naon, kuring mah sieun ka bawah ngimping kena ari mulungan nu kieu teh. Beureung jeung kehese dahar kuring mah lah. Embung kuring mah, ceuk salah saurang warga. Nya atuh geus kudu kusaha ieu teh? Kudu kumaha geus kieu? Piraku kudu diantep mah? Tembal Kuwu Dirja. Nyalaporkan we atuh Pak ka balai desa. Ceuk salah seorang warga deui milu mairan. Nya kudu ari dilaporkeun mah. Nu jadi masalahna mah ku leumpangna ieu teh. Pan ilaing apa sorangan meureun. Leumpang ka balai desa teh sakitu lilana 2 poe ka dituna oge. Acan dibalikna 2 poe. Jadi 4 poe meureunan. Buruk manten moal ieu daging. Ceuk Kuwu Dirja bingung nu nyokot kaputusan. Pamirsa sadaya di mana wae ayana. Lain cenah yen lembur Cinagara jauh jeung puseur dayeuh teh. Malahan mah ka kantor desa oge kudu 2 poe lamun di lempangan mah. Sabab memang can aya jalan pikeun kendaraan. Ukur aya jalan satapak pikeun leumpang manusa atawa sasatoan nu ngahaja dipiara. Bener-bener lembur nu nyingkur sisi gunung. Jauh kemana-mana. Ku kaayaan kitu antukna disaluyuan yen daging nu amalayah teh dikumpulkeun tuluy di kalubur. Ari ka balai desa mah anger arek dilaporkeun. Lain perkara gampang neangan jelema nu wanieun mulunganna oge. Tapi nya antukna mah aya oge nu wanieun. Bari jeung jari jipeun oge tetep we aya nu wanieun mah. Tisaprak kejadian eta, lembur Cinagara jadi keueung. Reup magrib jelema carecing di imahna kabeh. Eueuh nu wanian ngulamprang saurang oge. Pamirsa sadaya di mana wae ayana. 4 poe saenggeus kajadian, Sobri salakina asih mulang ti puseur dayeuh.
angka ribung babawaan. Kaasup mawa emas 2 gram. Nya niat mah jang tanda panon pikeun asih pamajikan nana. Beneran anjog ka imahna manehna hemeng sabab asih eueuh di imah. Antukna manehna tatanya ka tetanggana. Hor itu ari sugan si asih teh milu ka dayeuh jeung ilaing Sobri. Da geus 4 poe tara nempo kuring oge. Nah ka mana atuhnya? Tembak tetanggana nu beneran ditanya ku Sobri. Ah, sok aneh ieu mah. Si dikuring makat sorangan meureunnan. Ceuk Sobri hemeng. Tuluy we Sobri ngurilingan lembur. Tatanya ka tiap warga anu panggih jeung manehna di jalan. Angger tetangga anu ditanya teh nimbalana teh sarua. Sugan teh si asih teh milu ka dayeuh. Antukna lembur Cinagara geunjleung deui. Si asih leungit. Teang si Sobri, bejakeun titah ka imah dewek. Ceuk Kuwu Dirja ka Hansip Asnan meneran ngadenge yen asih leungit. Kuwu Dirja boga kertek yen nu kamari amalayah dagingna di saung teh nyaeta si asih. Nganu jadi hemeng manehna. Naha bisa coetna neureuy mutu nu sejen. Lain mutu nu salakina. Kusabab kitu sok sieun jadi fitnah antukna Kuwu Dirja boga niat arek ngawangkongkeun masalah ieu ka Sobri. Tah kitu pamirsa. Cag heula dugi ka dieu ieu dongeng. Mugi jadi panghibur kanggo baraya sadayana. Insyaallah enjing atanapi pageto urang tuluykeun anu bagian kaduana. Hatur nuhun kanu tos manco. Tong hilap like sareng komen. Wilujeng tepang deui mungkin dina episode anu kadua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.